Ibu lamun cinta ka hiji jalmi kamurang kali nyaah ka budak da sagala hayang dibikeun. Mah hayang sapeda meuli sapeda. Mah hayang motor meuli motor. Itu pan kamurang kali. Kajen teh kumaha budakna. Kajen budak terus tunjung geus cinta mah dibikeun segala rupa oge. Sagala kahayangna dicumponan. Baheula ibu can gaduh saroge ayeuna pan ayeuna mah geus jadi gaduh jadi incunya seueur incu kapungkur mah keur bobogohan sagala teh hayang dipikeun we yang dicaloneun teh gitu. Nah ayeuna kitu oge upami urang cinta ka Gusti Allah teh nalika urang cinta ka Gusti Allah teh sagala nu diparentah Gusti Allah teh amis dipidameunna teh. Ibu kapungkur diciwit nyeri henteu kapungkur rumah saacan ayeuna mapan dicibit ke molototan nyeri diberi nikmat diberi kado alhamdulillah padahal ngan kadona eueuh eusian dicibit ge teh nyeri. Jalmi anu boga rasa cinta ka Allah teh model kitu diberi nikmat ngeunah disintruk oge nikmat teh da cinta. Tapi nu teu cinta diberi nikmat asa ngawamale komodis diberi ka nyeri. Jalmi nu dipika cinta ka Gusti Allah diberi nikmat syukur, diberi musibah ge sabar. Eta jalmi. Janten eta jalmi teh tos aya rasa cinta ka Gusti Allah. Cirina nikmat dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Janten